Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat sinareng salamna salalamina urang curhalipatkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kampung dan tentuan kita para sahabatna tabi'in tabi'ah muslimin muslimat kaulah sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu satrasna urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kekuatan dina ngalaksanakeun mangrupa-rupa ibadah, terutama ibadah puasa. Sareng mudah-mudahan amal ibadah urang sadayana masih aya dina panampian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sawur Kangjeng Nabi itu geuning nyariosna, lamun puasa urang hayang diterima mah ku Allah, hayang diganyar puasa urang. Salat nama ulah ngalakukeun 5 perkara we cenah. Lamun we urang ngalakukeun salah sahijina tina 5 eta, mangka puasa urang teh ngan saukur nahan lapar we jeung dahka. Ketika kiri we jamaah mah ganjaranna teh eueuh. Mantap, kade 5 ieu urang kudu dijauhan. Mana hiji al-kidbu ya, ngomong-ngomong ngawadul. Sok sanajan kurang resep ngawadul sabulan puasa mah eureun eueuh. Sebulan puasa. Geus eta geus lebaran bae terus di we. Lain teh dosa ge oke gitu. Nah sakali daerah meureun mah sabab mata ngalebur ngahapus kana ganjaran puasa. Mana deui gibah ngomongkeun batur heula ya, teu bisa eureun sanang-sanang meureun heula. Mana deui namimah ngadu-ngadu, yaminul ghamusu sareng sumpah palsu, nul kalimana wa nadru bisahwatin ningali lamun lalaki ningali awewe di barengan ku syahwat, lamun awewe sabalikna ningali lalaki ya. Ade mantap ya, bulan puasa mah kuota teh rada eueuh lah, emang aja masang wifi. Naon teh? Mewah kaluman. Mewah kaluman. Nah eta di antaranya. Para hadirin sadayana, dina sasi Ramadan, dina bulan puasa aya ibadah anu khusus dilakukeun nanti dina bulan puasa unggul. Dina luar bulan puasa mah teu bisa. Sanajan urang getol ateu bisa ngalakukeun ieu ibadah
sabab ieu ibadah teh khusus dina bulan puasa. Naon cenah ngaranna ibadah anu dikhususkeun dina bulan puasa teh dibahasakeun dina bahasa Sunda mah salat sunat tarawih. Mata kusabab bahasana salat sunat tarawih mata jadi guguyon tara sawareh. Nu padahal bahasa Arab mah lain tarawih. Naon atuh bahasa Arab mah tarawih. Jadi tarawih. Nah, tarawih. Kunaon ieu salat anu lobana 20 rakaat teh make dingaranan salat atanapi dingaranan tarawih. Mangna dingaranan tarawih teh sabab para sahabat salat 4 rakaat 2 kali salam istirahat heula. Nangtung deui 2 rakaat 4 rakaat 2 kali salam istirahat heula dina bulan puasa teh. Maka dingaranan we salat tarawih yakni salat anu diselang-selang ku istirahat gitu. Dingaranan we tarawih. Gitu ya, anu urang mah geus yuk tarawihkeun bae itu kudu disalahkeun lah. Nu ari osok mana lakukeun. Nah, jadi pangna dingaranan tarawih teh yakni salat nu diselang-selang ku istirahat. Saha cenah ari di zaman Kangjeng Nabi aya teu ieu salat tarawih teh? Jawabanana di zaman Kangjeng Nabi mah teu aya. Teu aya di zaman Kangjeng Nabi mah. Di zaman Kangjeng Nabi mah aya ge qiyamul lail. Ya. Aya hadisna dina Riyadhus Shalihin ta ieu hadis teh anu lamun ieu hadis dicanakna nuduhkeun kana tarawih mah maka kena teh tarawih nanti lain 20 rakaat jadi 11. Tuh. Cek hadis Kangjeng Nabi ieu bahasana saur Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teu ngalaksanakeun salat sunat rek dina bulan puasa atau di luar puasa di bulan Ramadan kecuali 11 rakaat. Tah ieu teh hadis teh hadis nuduhkeun kana salat witir. Lamun ieu hadis dicanakna nuduhkeun kana salat tarawih maka pasti tarawihna teh moal 20 rakaat. Pasti nama 11. Ya. Kunaon atuh urang make teu diasupkeun ieu hadis kana salat tarawih sabab bahasana apa? Kangjeng Nabi teu salat teu ngalaksanakeun salat sunat rek dina bulan Ramadan atawa dina luar Ramadan. Berarti itu lain nuduhkeun kana salat tarawih sabab salat tarawih mah diususkeun dina bulan Ramadan. Da di luar bulan Ramadan mah tarawih mah teu bisa. Adi di dia bahasana dina bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ya, anu bisa dilakukan dina bulan Ramadan di luar bulan Ramadan teh salat sunat witir. Jadi ya teh nuduhkeun kana salat sunat witir lain kana tarawih. Maka urang mah berpegangan nya sepakat sakabeh ulama oge terutama mazhab Imam Syafi'i tarawih teh lobana isruna rakaatan 20 rakaat. Dalamun ieu malamun jaga yaumil kiamah nepi ka nu 11. Urang cenah tarawih teh 11. Cek 20 pakutututuh urang nepi ka diputus ku Allah teh kieu. Cek Allah teh diputus lamun ieu mah ngalamun. Ku Allah teh diputus tarawih teh sabenerna mah 11 rakaat. Nah urang mah nu ngalakukeun 20 moal cilaka. Naon sabab sampai 20 teh 11 paling esa mun bae ge sama.
Ya, ini sama kan baik. Tapi lamun diputus ku Allah, tarawih teh 20 rakaat. Nu 11 kumaha ka mana neangan deui, sabaraha deui? Dengan 11. Heuh nya. Mata urang mah lamun diputus tarawih teh bener 11 rakaat, urang mah paling leuwih baik da sampe 20 ge 11 heula. Ngan yakin nya madhab Imam Syafi'i mah tarawih teh isruna rakaatan 20 rakaat. Tuh. Saha cenah nu pertama ngalaksanakeun salat tarawih teh atuh dari zaman Kangjeng Nabi mah teu aya nu pangpayuna ngaberjamaahkeun netepan tarawih teh yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Tah nu pangpayuna teh. Ya, tuh. Kumaha lamun kieu aya jalma rek netepan tarawih suka masjid ari teh di jero masjid teh imam jeung makmumna teh keur tarawih beureun kapentingan urang teh batur adat ya aya meureun ngarokok beda kakarek berhenti isuk aya ngarokok nya teu tah pas kitu meureunan batur mah adat isya batur ka masjid imah aya ngarokok jeung ngopi pas asup teh ka masjid keur tarawih dokul teh luar tarawih teu salat isya heula mangka tarawihna teu jadi sabab sahna netepan tarawih teh kudu netepan isya heula terus isya badiah isya ada ieu nya sok aya jalmi teh tos netepan isya teh tos amin teh cali we ngadaguan tarawih ari badiah teh dipigawe cek abdi mah teu lieur gitu nya teu lieur ngan gawe ngan lamun lieur sih sabenerna mah sabab ganjaran badiah jeung tarawih teh gede-gede badiah aya jelema duaan si Jaid jeung si Umar nelpon ka Abah cek Jaid bah hayang duit teu hayang di mana cenah mana Jaid urang di Kadupana yo cenah ka dieu cek si Jaid ka Abah lamun hayang duit rek dibere 1 juta geus disiapkeun 1 juta asal ka dieu we di Kadupana posisina ari si Umar mah nelpon deui bae duit teh hayang ka dieu di Cianjur urang boga duit 100.000 rek mere ka apa ais ini cabat Kadupana teh diliwat ka boga duit teh ka Cianjur we neang duit 100 padahal di Kadupana mah 1 juta cing lieur teh pinter teh yang mending udah keteracok waktu 1 juta teh yang kan itu tos netepan isya teh beres netepan isya diluncat we karena tarawih teu badiah heula eta teh ningakeun ganjaran nu gede ngaburu ganjaran nu leutik sanajan pangkatna sarua tarawih maka badiah isya ge akan tetep ganjaran gede-gede badiah isya sabab ari badiah mah selalu ku Kanjeng Nabi dilakukeun ari tarawih mah dina Ramadan bungkul ya nah kade urang kudu dirobah jayeuna nya santos netepan isya teh badiah beres badiah kakarek tarawih pan sejeura mah kitu beres netepan isya teh cicing we heula ngadagoan batur badiah beres badiah tarawih kakarek urang nangtung eta teh eta ge teu mantap sama sa tarawih ari sanajan teu badiah oge ngan urang pas ngan lamun teu netepan isya heula wayahna we sabab sahna tarawih teh bada netepan isya ya itu jadi urang teh ulah resep ningakeun sunat muakkad sabab jalma anu resep ningakeun sunat muakkad teh kana apa moal ngan bakal hese meunang syafaat Kangjeng Nabi gitu tetep aja ya gitu nah usahakeun wana pertanyaan deui naon atuh ganjaranana ngalaksanakeun netepan tarawih teh da urang mah geuning lamun tita ibadah teh pasti nu ditingali teh ganjaran nu ditingali teh buruhan ya kumaha cenah lamun urang ibadah tapi nu ditingali teh buruhan ganjaran ikhlas dari kitu ikhlas ngan nomor kadua
da ikhlas nu kahiji mah ketika urang ibadah teh lain sieun kana neraka, lain hayang ka surga. Naon atuh? Ngalaksanakeun parentahan Allah. Eta ikhlas nu gaya. Tah teu bisa urang mah kitu teh. Bisa sok teh lamun geus dibibitaan ku ganjaran kakarek semangat. Teu naon? Sabab kapungkur di zaman Kangjeng Nabi aya sahabat naros ka Kangjeng Nabi. Cek eta sahabat kieu narosna ya. Suilan Nabi alaihi salatu wasallam an pado ieu tarawih bisa di Ramadan. Aya sahabat naros punten cenah Kangjeng, coba pangwartoskeun naon atuh ganjaran kaunggulan kautamaan antara piburuhanana keur jalma anu mampu ngalaksanakeun tepan tarawih. Taros Kangjeng Nabi gitu, berarti ieu naros teh ibadahna teh karena ningali ganjaran teu naon bae. Ketika Kangjeng Nabi ditaros gitu, diwaler ku Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi, jalma anu mampu ngalaksanakeun netepan tarawih dina malam kahiji, penting tadi berarti. Malam kahiji saur Kangjeng Nabi, yakhrujul mu'min min dambihi fi awali lailatin kayaumin waladatu ummuhu. Pantos pada uningan. Ganjaran kerja anu mampu ngalaksanakeun netepan tarawih dina petingan pertama bakal dihapus dosana, dileungitkeun dosana sapertikeun waladatu ummuhu, sapertikeun budak nu kakarek lahir dina pada teu aya dosaan. Ya, eta teh malam kahiji. Malam budaya, kamu malam lu kan itu nama, lu bagi wakar tadi, berarti ganjarannya lebih gede, sebab kan itu bagi wakar. Ngan kade ieu, ulah mencorong anak ganjaran ngumpul, ari netepana teu diraksa. Sabab nu ngamanankeun kana ganjaran ieu teh anu tarawehna bener. Ulah dipencorong teh ieu ganjaranna ari tarawehna pos budak ulah kade. Ya, awas dina tarawih teh bisa terjebak dina bacaan Fatihah. Utama awas dina Fatihah. Aturan baca Fatihah terus diterangkeun kudu ka kuping, ku diri pribadinya, mau rajul hurufna kudu pas, panjang pondokna. Ngan bisi urang teu kaburu. Kusabab tarawih mah genceng, ulah hilap. Ketika imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kurang nuturkeun di tukang bismillahirrahmanirrahim cek urang. Jadi urang teh santai imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakareke siratal mustaqim. Kadinya imam waladhdallin cek imam. Eureun heula we urang teh amin. Imam maca surat, urang meneruskeun Fatihah urang tadi kana siratal mustaqim berarti siratal ladzina an'amta alaihim. Beres kurang waladhdallin imam ge beres maca surat, jadi santai mantap. Maca surat Fatihah teh kudu digenceng-genceng. Tapi lamun ngadaguan amin heula maca Fatihah urang, mangka Fatihah urang teh moal kaburu da maca surat anu pene. Sedengkeun urang teh maca Fatihah teh kudu keuna jeung aturanana. Ari digencengkeun pan moal keuna. Tarusakeun imam maca Fatihah urang nuturkeun di tukang imam beres waladhdallin urang karek ihdina baik amin amin heula teruskeun deui. Tuh, kita kaduana sok terjebak dina surat tarawih teh terjebak dina tumaninah. Kade dina tumaninah ieu. Ari nu kudu tumaninah dina ruku, dina cengkatin dina i'tidal dina ruku, sujud, cengkatina sujud kudu tumaninah. Artina tumaninah teh eureun lah santos barobah. Tep ruku. Jadi kudu eureun angka teh kabeh. Ulah aya anu oyan. Ya, lilahna ukuran subhanallah sakitu. Aja kurang mereka digantinya subhanallah adimina oge cenah rek subhanallah wae. Ya, aya ukuran dari subhanallah. Ampun teu maca subhanallah adimi ge teu naon da sunat mah. Namun ganjaran kurang.
Itu udah magawe mengajaran. Nah, ruku pas ruku teh kudu eureun angka teh kabeh. Lilana subhanallah sakitu lilana. Tah ulah aya oyang. Cengkat tina ruku ihtidas sami Allahu liman hamidah. Awas ulah aya oyang. Sami meh turun ka anak teh kudu eureun heula kabeh. Matak sakira-kira urang teu bisa mah ngaraksapkeun bae lah ulah diangkatkeun sami Allahu liman hamidah teu leungeun teh. Sabab lamun diangkatkeun sami Allahu liman hamidah kakareke turun ruku eta teh can tumainah teh sabab leungeun can eureun langsung we kulawitkeun ka dieu atuh tak eureun sabab ada gencang gitu ieu mah terkecuali na padu kana dasar teh badieu hayang mudag kana gencangna gitu dari lamun makmum geuning lieu hayang gencang tak atur dinya sami Allahu liman hamidah tak eureun heula tak beruku ulah leungeun can eureun kakareke murag ti luhur tos sami Allahu liman hamidah awak geus ngoloyong ka handap eta teh teu manina sujud kitu teu manina can kakira sujud awas pan Allahu akbar leungeun teh ditulari dina pingping awas lamun leungeun can eureun ulah maka sujud deui lamun leungeun can eureun kada kalau kita kada kieuan kita kitu geus tunggul deui eta teh teu manina urang teh kabeh badan urang. Nah, sok terjebakna di dinya hiji dina Fatihah, dua dina tumaninah. Ade nya, sabab hayang ngamiliki ganjaran ieu teh tarawehna anu bener. Tarawehna teu bener mah moal meunang sanajan urang milu sakeun jadi ulah sampe ka jeung bahasana capek gawe teu kapake. Ngomong urang sok taraweh bulan Ramadan teh moal peuting. Ari pas kapoe kiamat teh mah Gusti dosa abdi tilu keneh ieu teh. Ngomong janjina cenah ketika abdi tarawih dina malam pertama dosa abdi dibersihan. Geuning dosa abdi loba keneh. Oh tarawih maneh mah teu atur jeung aturanana. Sageun nya. Malam kahiji tah, malam kadua mah wa fil lailati saniyati yufaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minan. Malam kadua mah bakal dihampura dosa mehnana ditamahan malam kadua mah lain saukur dosa mehnana nu bakal dihampura teh tapi wali abawaihi dosa inu bapakna tuh kacida untungna boga anak daek taraweh atawa kacida untungna inu bapak urang anu urangna daek taraweh komo inu bapak urang tos wafat urangna taraweh kan itu gak jangan teh ngalir di hampura dosa inu bapak urang dari kubur teh ya itu dina malam kadua belum ayeuna ye lamun urang nyaah ka kolot begitu lamun urang nyaah ka kolot sabab urang teh loba dosa ka kolot baheula loba ngalawan ta ayeuna teh mulang tarima teh rek sina dihampura dosa inu bapak urang kumaha carana penting ayeuna urang paksakeun netepan sunat tarawih sabab bakal dihampura dosa urang pribadi jeung dosa indung bapa urang dengan catatan indung bapa urangna mukmin. Nyari indung bapa na kafir mah teu bisa ya. Da urang mah pan mukmin indung bapa urang mukmin Islam indung bapa urang. Tuh nya usahakeun tapi ayeuna tah berarti malam kadua. Ari malam katilu kumaha? Malam katilu mah beda-beda ieu nya, 70 penting teh beda-beda. Malam katilu mah yakni wa fi lailati salisati junadi malakun min tatil arsy inta mana itu. Wa qalallahu mata qadama min dambika. Oh malam katilu mah kieu lempengna. Malam katilu para malaikat mere semangat ka urang nyepiritan ka urang cuk malaikat ayo maneh teu burukeun nya sok geura ibadah di malam katilu gitu sabab jalma anu mampu ngalaksanakeun tarawih dina malam katilu teh ghafara lahu ma taqaddama min dambika ya dosa nu gede nu leutik dosa nu baheula nu ayeuna makan bakal kadeke diampura ku malam katilu teh malam kaopat yakni minal azri mana mislu qiraatut taurati wal injil wal zabur wal qur'an cenah bila mana urang mampu ngalaksanakeun
ngalaksanakeun tarawih dina malam kaopat dibere ganjaran ku Allah sapertikeun maca namatkeun kitab Taurat. Urang bilang Taurat teh pada apanya teu nyaho mana. Kitab Injil, kitab Zabur. Malahan mah diberi ganjaran seperti namatkeun maca Al-Qur'an. Baca kurang tengah ieu mah teu maca Qur'an atuh ieu mah. Geus tarawih dina malam kaopat. Ulah. Naon sabab bahasa lagi seperti ari seperti moal seperti atuh. Nya sarua ngaranna ge seperti moal sarua. Nah, mata jelma anu mampu ngalaksanakeun tepan tarawih dina malam kaopat bakal diberi ganjaran seperti jalma nu namatkeun maca kitab Taurat, kitab Injil, Zabur jeung Quran. Urang bilang maca Quran teh tanggal nya iman cukup 20 rakaat dina malam kaopat. Tuh nya opat nu kalima naon nya nu kalima mah malam kalima mah yakni misluman sholat fil masjidil haram wa masjidil madinatil wa masjidil aqsa. Sholat tarawih dina malam ka-5 eta teh bakal diberi ganjaran seperti sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jeung di Masjid Madinah. Ya, aduh gede ganjaran teh. Urang teh pan lamun hayang sholat di Masjidil Haram teh kudu ngaluarkeun biaya sabaraha. Haji teu mampu, umroh komo tong leutik hate. Bila mana urang teu mampu ini tadi itu tong leutik hate lakukeunlah salat tarawih dina malam kalima mangka diberi ganjaran sapertikeun netepan di Masjidil Haram. Tuh nya, gede ganjaran tarawih teh itu. Ingan bagi ditu teh bagi begah ada sok kada pinunan teh tapi kalima peuting teh. Kayak kemarin datang, iya kan biasa gitu lumayan lah gitu daripada ente dimimiti ente ditungtung. Lumayan ayam mimiti ayam tungtung, oke tong digere gitu. Angker urang mah usaha ke ulah di lowongan tengah. Sakitu da tarawih mah pokona mah ulah dimimitian we. Dimimitian sakali lah geus pokona. Lapor teh pokona. Dimimitian sakali. Ya, ada. Ulah dimimitian, ulah coba-coba akeun bae ke di mana urang mah sorangan. Ulah pokona bahaya gitu. Usahakeun usaha. Tuh. Mana deui nomor kagenep? Nah, awas nu kagenep mah mana sadi nu kagenep mah Allah Ta'ala sawaba min tofal bil baitil ma'mur. Ya, nu kagenep mah lamun salat dina tarawih dina malam kagenep mah diberi ganjaran tawaf di Baitul Ma'mur. Ya, akhirnya Baitul Ma'mur teh aya nanti di luhur kapal. Eta mah khusus tawaf pikeun para malaikat. Urang mah bisa tawaf di dinya, ya. Itu eta mah tawaf keur khusus para malaikat. Tah, ketika urang netepan tarawih dina malam kagenep mah diberi ganjaran tawaf di Baitul Ma'mur. Oh, apalagi tawafna para malaikat. Malahan malaikat eta wungkul mana deui yakni kullu hijin was wayastaghfiru lahu kullu hijin wa madari. Batu cadas ngaguru lamun urang mampu ngalaksanakeun tarawih dina malam kagenep ngaguru batu jeung cadas teh kabeh batu pamentakeun hampura pikeun urang. Paca batu nu dijemur ieu kana sakitu loba. Nah, teh pamentakeun hampura urang. Lamun urangna mampu tarawih dina malam kagenep. Pangkilang pan batu mah tara maksiat. Ya pasti bakal diijabah doana teh. Tuh, ya. Gusti cek batu pangampurakeun dosa anu lamun cek Gusti make maneh pangetakeun hampura si anu pan si anu mah geus mampu ngalaksanakeun tarawih di tanggal 1 nepi ka tanggal 6. Ya. Aduh kabita ningali kieu namanya. Nu katujuh mana katujuh lah katujuh hiji deui. Daseueun nu katujuhna ya nu katujuhna
Nu katujuh nama pakaan nama adroka Musa alaihissalam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Nu katujuh nama jalma anu mampu ngalaksanakeun tarawih dina malam katujuh dibere ganjaran seperti merangan Fir'aun jeung umatna perangna Nabi Musa ka Fir'aun. Jadi sarua jeung merangan Fir'aun urang. Fir'aun teh gagah. Urang boro-boro merangan Fir'aun lin. Ayah anjing lebih parah kemarin. Cuma Fir'aun saking gagah diperangan ku Nabi Musa. Eta teh ketika orang sholat tarawih dina malam katujuh teh diberi ganjaran seperti merangan Fir'aun. Nyawa tau kan lagi, ya, masya Allah. Gede ganjaran teh. Nu kadalapan mah ye kadalapan. Nu malam kadalapan mah yakne ma'akto Ibrahim alaihissalam ya diberi ganjaran sepertikeun berehana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mah bereha Nabi Ibrahim. Tapi kan Nabi Ibrahim mah moal wakat tuar lamun can aya tamu gitu. Nabi Ibrahim lamun rek buka puasa teh nya geula batu nya aya buka bersama. Dan Nabi Ibrahim itu kagak luar biasa. Ya, berehan Nabi Ibrahim. Nah, urang teh berehan seperti ke Nabi Ibrahim teu mampu. Asal ngalaksanakeun salat tarawih dina malam salat di malam 8 diberi ganjaran seperti ke Nabi Ibrahim. Ya, ageung nusa terus nama pokona mah si yakin we beuki ditu teh ganjaranna beuki gede gitu lah ya. Beuki ditu teh beuki gede si ingat ketika urang mampu ngalaksanakeun netepan tarawih di malam kahiji nepi ka tamat kurangnya kurang mangka ganjaran nanti agung luar biasa dipilih kurang. Urang pasang kene niatan urang ti kurang niat abdina dimulai ayeuna dina Ramadan ayeuna puasa abdi moal dibolongkeun kita tamatkeun salagi abdi cager itunya. Bila mana urang taraweh ye bilih ye urang taraweh katingalin pos tadi keun bae katingalin mah urang fardu heula ba'ya heula teh katingalin teh 4 rakaat 2 surat berarti 4 rakaat keun bae ngilu we heula engke bila mana imam netepan witir urang teh namal anu 4 rakaat teh nantu we urang taraweh sorangan. Pantenah tarawih sorangan meureunna surat lagi bebas kumaha urang. Nya teu kudu nu panjang da ceuk kamari oge dina nyaritakeun masalah maca surat. Nah kamari jingan nya dina batul min cukup tilu ayat paling saeutik ya. Naon sabab make cukup tilu ayat sabab surat Al-Fatihah tilu ayat. Cukup rek saayat teh bae nya. Pernah di babu maki itu Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar ngasih itu kisahnya gampang kayak serangan mah gitu. Nah, lupa ya kurang saayat teh ngan meureun makruh teh kamari minimal 3 ayat ya tuh susuleh ku urang engka ade ulah dijieun ka pedulan keun bae urang milu setengah nawe ge setengah di rumah urang ade ya dimimiti ka jalan yang gede ya dimimitingan sakalian urang hatikeun kitu we susuleh engke ya milu we heula engke imam jeung batur beres urang manangtung deui eta di antarana. Jadi sakali deui mudah-mudahan urang sadayana dikasih kekuatan ngalaksanakeun kewajiban dina bulan puasa oge ngalaksanakeun sagala pasunatan dina bulan. Amin ya Allah ya Rabbal sabab sing yakin bila mana urang ngalaksanakeun pasunatan dina bulan diberi ganjaran seperti ngalaksanakeun ibadah anu wajib dina pada gede ganjaran ya sakitu pamitannya kirang sareng langkung ngapunten sugeng wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi